Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Palawargi sadayana dina pamedar basa Sunda edisi anu ayeuna simkuring sejangaguar perkawis pranata mangsa atanapi usum-usuman dina basa Sunda. Lawargi anu disebat pranata mangsa teh nyaeta perelean ngaran usum-usuman dina jero sataun. Benten sareng kalender Masehi atanapi kalender Hijriahnya. Ieu mah pranata mangsa diluyukeun sareng alam, sareng robahan alam di urang. Sanaos ayeuna usum teh hese ditebakna, tos hese ditebakna nya seueur anu nyarios ayeuna mah cenah usum teh hese ditebakna ongko usum katiga usum halodo tapi aya hujan, ongko usum hujan tapi halodo. Nanging ari ku tukang tani anu tukuh kana tatali paranti mah ieu pranata mangsa teh masih keneh diarango utamina mah di kampung-kampung adat masih keneh dianggo teu acan dirobih mina bae nyawah setahun sakali teu acan dugi ka satahun dua kali atanapi komo 3 tahun sakali mah masih keneh tukuh we kana nyawah anu setahun sakali teh tah. Ieu nganggo pranata mangsa anu mawi talepatna upami urang oge mikawanoh kana eta pranata mangsa. Mangga ayeuna urang padar wae hiji-hiji. Hiji kasa. Kasa mangsa kasa atanapi kahiji ngawitan ti tanggal 22 23 Juni dugi ka 2 3 Agustus janten ngurung Juni Juli Agustus ngurung sasi Juli teh kasa teh. Mangsana dangdaunan maruragan usum mimiti melak palawija jadi ciri alamna dangdaunan maruragan rontog urang mah morolok daunna morolok dangdaunan morolok. Mung kapungkur mah eta teh sae kanggo ngawitan melak palawija, melak palawija. Dua karo kadua ti tanggal 2 3 Agustus dugi ka tanggal 25 26 Agustus mangsana hawa panas usum randu pucukan larang melak palawija kadua melak palawija jirangan kadua dinten ciri alamna teh hawa panas tanggal randu pucukan kapuk randu pucukan eta tanda-tanda alamna. 3 katiga atanapi katelu ieu mangsa katilu nah eta ti tanggal 25 26 Agustus dugi ka 18 September mangsana sumur gararing angin pinuh ku kebul usum bebeutian sirungan panen palawija tos mangsana nya panen palawija mah rata-rata 3 sasi emang palawija sumur gararing tos halodo tuh angin pinuh ku kebul eta mangrupi tanda-tanda alamna. Mangsa kasa karo sareng katelu disebut usum katiga kalau anu lilana 88 poe
Usum ketiga usum halodo ti kasa karo katelu atau halodo upami dina sasi mati awal Agustus dugi ka pertengahan September gitu. Itu teh mangsa ketiga Agustus juga September mangsa ketiga gitu. Terus kapat mangsa kapat kaopat di tanggal 18 September dugi ka tanggal 13 14 Oktober mangsana rengse ketiga usum sumur saraat randu pentilan usum melak cau aya hari tama melak cau teh aya waktosna nya eta dina mangsa kapat dina antawi September Oktober pertengahan September pertengahan Oktober teh saya saurna mah kanggo melak cau ada urang aya namanya melak cau teh iraha we sasena saya anak cau anak pelakeun lalu pelakeun harita mah teu aya mangsana kalima saterasna kalima ya mangsa kalima di tanggal 13 14 Oktober dugi ka 8 10 November mangsana mimiti aya hujan asam pucukan koneng daun ngora tangkal asam aya ngawitan pucukan eta tanda-tanda alamna koneng daun ngora koneng aya terus ngawitan aya sirungan daun ngora daun atas katingali terus aya mimiti hujan mun teu acan sapertos ieu acan sapertos usum hujan terus aya we hujan mah kanem kagenep di tanggal 8 10 November dugi ka 22 23 Desember mangsana alam katenjo hejo kututubuhan usum bubuahan mimiti karolot usum ngegarap sawah nah, ngagarap sawah harita mah nganggo muning ngawitan ngawuluku ngagaru ku muning dugikeun ka pecat sawed kinten-kinten tabuh 11 12 pecat sawed terus kitu mah atos ayeuna mah rata-rata bujeng-bujeng dinu datar di pegunungan oge terus seueur anu nganggo traktor tapi sanes traktor ageng disebut teh quick bami kapukeun zaman traktor ageng anu dinu datar wungkul seperti di kaler eta traktor terus nganggo traktor ageng mun ayeuna mah aya anu tiasa diungkrah-angkrih karena sawah anu undak-undak karena alit eta quick aya dua rupi aya quick anu ageng aya nu alit quick alit mah tiasa dicenak karena kotakan anu leluhur teh anu undak-undaknya bentena sareng kumuning ari kumuning mah tadi teh mung dugi ka pecat sawed antawis jam 11 12 lah tari ku quick mah tiasa dugi ka sonten teh anjing-anjing teh dugi ka sonten da nganggo tenaga mesin didorong ku jalmi gitu biasa langkung gancang sanos kitu da ari henteu sadayana beunang ku quick oge sami we sareng ku ieu kumuning anu nampingan aya anu mojokan aya anu ieu macul mah masih kana aya ngagarap sawah dugikeun ka babat galeng misalnya babat galeng ieu mangsana masa kanem mangsa kapat kalima jeung kanem disebut usum dangdangrat labuh anu lilana 85 poe dangdangrat teh terus ngawitan aya hujan pindahan tina halodo karena usum hujan jadi antara halodo jeung usum ngiji teh aya usum deui disebutna usum dangdangrat terus aya ngawitan hujan sakedik-kedikeun sekali hujan mung teu acan mayeng nya hujan ge
cai hartosna cai tos aya gitu. Nemawi terus ngawitan ngolah tanah, ngolah sawah, ngolah tanah, sanes tanah, ngolah tanah, ngolah sawah, eta sedang nangrat. 7 kapitu. Kapitu harusna ka-7 di tanggal 23 Desember dugi ka tanggal 4 Februari mangsana usum loba panyakit caah jeung gede angin usum tandur. Jadi ciri-ciri alam nama eta loba panyakit, loba caah, angin ngegelebuk gede angin. Usum tandur. Nah, tangtos we wajahna di tanduran margi cai tos seueur, teras deui tanahna sawahna tos diberesan, magawena tos rengse gitu. Kantun di tanduran gitu. Terus kadalapan kawolu hartosna kadalapan di tanggal 4 Februari dugi ka tanggal 2 Maret sasasi mangsana kawin ucing loba kilat usum parereuneuh loba hihiledan. Eta ciri-ciri nama eta we usum kawin ucing loba kilat jeung loba hihiledan. Ari usum parereuneuh nama eta mah da patali sareng melak parena teh tadi tos meujeuhna kitu teh nya tos meujeuhna tos di tanduran sasi salajengna aya eta pare katingal reuneuh gitu tuh. Katingal aya eusian. Nah, usum kawin ucing teh sok hoga gerama teh pang-pangna mah dina sasi ieu ya teh dina sasi Februari dugi ka Maret. Sebetulnya usum kawin ucing eta tentang ciri-ciri alam mangsa kawolu gitu. 8 mangsa kasanga harusna memang ka-8 di tanggal 2 Maret dugi ka tanggal 27 Maret mangsana usum penyakit kulit mahabu usum pare rampak turaes ngar. Ari usum pare rampak mah patali sareng tadi teh melak parenya melak pare memang waktu-waktuna pare rampak hejo katingal lu rampak karesepeun gitu ngampar sia perbadani hejo gitu. Mung ieu tanah-tanah alamna turaes ngiar sareng usum penyakit kulit. Ya turaes ngawitan ngiar. Mangsa kapitu, kawolu jeung kasanga disebutna usum rendeng ngijih usum hujan lilana 84 poe. Jadi 3 sasih nya. 3 sasih eta usum hujan teh gitu. Usum rendeng teh, usum ngijih teh. Nah, 10 kasadasa harusna ka 10 di tanggal 20 genep 27 Maret dugikeun ka tanggal 18 20 April mangsana usum manuk nyarayang jeung ngarendog usum pare bener hejo usum malawija di darat di tanah daratnya. Aya ciri-ciri alamna mah manuk nyarayang jeung ngarendog gitu eta sasi Maret April eta. Ari usum pare bener hejo mah tadi teh patali sareng kayaan pare terus dipelak kayaan pare di antara sasi Maret April mah eta keur meujeuhna bener hejo tos bener tos hejo tapi masih kana hejo teh can konengnya tos bener ari bener mah gitu kan biasana mangsa harita teh usum malawija di panah darat cenah di kebon di naon malawija di dinya. Kasadasa 11 Desta harusna ke 11 di tanggal 18 20 April dugi ka 13 Mei mangsana usum manuk malegar jeung maraban anakna aya keneh keur waktu malamija ieu dina ieu mah manuk geus malegar ciri-ciri alamna nyaeta manuk malegar jeung maraban anakna gitu nya alamna. Ari
aya keneh waktu keur malabeja anu sae nya tiasa keneh waktu malawija keur melak palawija upami teh teu kabujang dina mangsa anu tadi kasadasa diselatkeun kana diteraskeun kana mangsa desta gitu. Keneh waktu cenah keur malawija. 12 sada ka 12 di tanggal 12 13 Mei dugi ka 22 23 Juni mangsana mimiti katiga hawa isuk-isuk tiris di sawah terus usum nupak jami di sawah nah terus panen terus naon ieu mah terus usum nupak jami gitu. Jami terus ngawitan di luluh di aritan di naon segala macamnya ayeuna mah da panen ayeuna benten sareng kapungkur pami kapungkur mah panen teh nganggo etem diala teh eta na unggul ranggeuyanna ranggeuyanna parena unggul anu kaluhurna ranggeuyan sagedeng-sagedeng pocong-pocong ayeuna pan di aritan we langsung berat di aritan langsung di di gebot harita keneh di sawah dugikeun ka tos dugi ka tos janten gabah di sawah keneh teu kedah diirik heula gitu si eta teh si pare teh teu kedah diirik upami digacong eta sasangga sapocong gacong sasangga sapocong ngeetem henteu ayeuna mah teu nganggo etem ayeuna mah nya langsung diarit gebot seseueurna gitu seseueurna kitu anu mawi rumpak jami teh eta nya harus beres panen sagala rupi gitu. Mangsa kasadasa desta jeung sada disebut usum memareng lilana 80 poe jadi itu usum antara usum hujan sareng usum ketiga gitu. Aya antarana gitu. Aya usum hujan sareng usum ketiga ya ge sami terus ngawitan usum ketiga tapi masih kena sok aya hujan sakali-kali sok aya hujan gitu benten jeung katiga mah atos panas eta mah palarogi sadayana upami nilik kana pranata mangsa di luhur pranata mangsa tadi anu geus dugikeun musim kuring tetela di urang oge aya 4 usum jadi sanes di barat wae aya 4 usum teh di urang ge aya 4 usum nyaeta usum ketiga usum halodo usum kadua usum dangdangrat usum labuh dina bahasa Indonesia mah disebut pancaroba unggulna dangdangrat katiga antara sareng usum antara katiga sareng ngijih teh aya usum dangdangrat tembe nu katilu usum ngijih usum hujan usum rendang sebetulnya usum rendang terus anu kaopat usum memareng nyata usum antara usum ngijih sareng usum ketiga gitu aya 4 usum di urang oge kalawargi sadayana rupina sakitu bae heula ti sim kuring perkawis pranata mangsa salerosna mah masih keneh seueur nya perkawis pranata mangsa teh gitu upamina wae patali sareng kabiasaan sato ukur manuk sareng turaes gitu da eta ucing ari urang lembur mah patali anu sato ge aya teh dina patali sareng pranata mangsa teh ngan anu umumna mah dianggo dina masalah tatanen gitu masalah tatanen wae utamina mah anu patali sareng tatanen di sawah sareng palawija eta palawargi sadayana rupina mung sakitu bae ti sim kuring hapunten upami aya kalepatan aya anu kirang merenah dina ngadugikeunana maklumlah
masih saseueurna masih kena ditambul sasireun sabeunyireun mugia bae aya mangpaatna simkuring uing ngahaturkeun nuhun ka sugri anu parantos kersa rurumpaheun ngalongok kana ieu saluran komo upami aya langkung nama subscribe atanapi maparin kamandang dina kolom komentar salajengna ngabagikeun deui ieu saluran kanu sanes supados langkung seueur anu tiasa ngalap mangpaatna kana ieu pedaran anu diharap supados dinten diskusi pami anu lepat koreksi pami aya ngeuyeban tambihan gitu eta mudah-mudahan ku cara kitu bahasa Sunda sastra Sunda sang budaya Sunda teras mekar nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.